Bray sagala katingali nya gelis kaset tah ieu kahirupan urang di alam dunya teh rupa-rupa nu hejo nu koneng nu biru nu beureum nya rupa-rupa kahirupan di alam dunya hidup sing kuat sing sabar teu aya deui kuncina mah muntang ka Allah anu Maha Kawasa nyungkeun doa tilu jadi indung jeung bapa lamun urang salaku pamajikan hormatna akan jadi salaki eta bakal jadi kawalian hirup insyaallah nya insyaallah neng didikan ke bapak sareng mama saya mangga sakti oge nya diajar sakedik-sakedik insyaallah doa ti urang sadayana nyarengan lengkah neng lengkah encep tah mangga cepengan ieu pesona ieu dua ganana dicokel palidinya ku asakti ayeuna dicokelna bismillah heula nya ayeuna dicokelna dituris saeutik-saeutik nepi ka muncrat caina aduh hese wayahna kudu perjuangan dari heuh ucas encos sagala poe mah kitu dacan apa jalan ai kali tuluy pada ngaguluyur ieu naon teh nya heuh nu kitu sok sakedik nepikeun ka muncrat geura sok alhamdulillah nya neng wayahna sing sabarnya yeun sok di muncrat rek saeutik muncrat mah nepikeun kana daloba caina muncratna sok dicokel teras ditu disungkalkeun saeutik disungkalkeun Allah seueur mangga disungkalkeun saeutik nepikeun ka gurawah tah sok siap alhamdulillah katingali atos tah eusikeun caina kana gelas ka dieu cicikeun kana gelas teu kudu pinuh-pinuh deui sok ya aya tah nyerelek caina saeutik-saeutik teu naon sok kudu nah teras caina nepikeun ka bijilna alhamdulillah cekap sakitu mangga tos cekap cepengan gelasna mayun ka neng kupanangan ka tuhu ku asakti mangga dieueut eta cai duwegan mangga silakan dinikmati alhamdulillahirabbil alamin tiis raos ceepkeun alhamdulillahirabbil alamin nya marukankeun atuh hayang deui aduh ieu lobangan teh hayang deui cenah nya geus siap kanggo aa sadayana ieu mohon hayang jambe siap dibelah tengahna dituri tengahna lain ka dieu nyaditnya kitu diturinya ieu teh lambang taheun naon taheun teh tah ti dieu siap nya yuk nana diiringi jeung tengah-tengah atuh tuh tuh sakti ini karatu ingatna nya ulah leuwih ka ngagolencang ka sisi kudu di tengah-tengah pas ieu ieu sepengan sok siap dituri gitu nya neng dina rasakeun aduh iya alhamdulillah diborentengkeun ya ras didakan itu nah kana ya bukakeun sangkan berai gitu tah ya kan sok perlu tah ieu teh sing mula teh sing bisa ngareuykeun turunan nya sing boga budak nya sing boga turunan lantaran eta penting keur anak teh investasi urang dunia akhirat nya ya upami kapungkur mah cukup anak dua ayeuna mah sok 3 4 oge ieu nu karaos nya bu dua teh nu hiji di mana nu hiji ka mana tinggal urang we bungkul anu seueur putra mah diresep geuningan nya neng sing loba saudara ya kan angkat alhamdulillah mangga biasa dipotret dipotret heula ya ayeuna jame sami mangga cenah ieu hiji jamena dibelah tengah-tengahna bagai pinang dibelah dua kan aya paribos sanes kitu tah kitu bagai pinang dibelah dua kedah sami nya ya tenang sok ulah ngagicel saeutik mah biasa nya tara aya nu mulus langsung geplos tara bucal gicel dan sebagainya mah biasa ini lempeng-lempeng kan itu nama ieu keun kade ulah ngagicel aduh aku
kadiksa hapunten cawokahnya dan tos kumaha deui diatur aduh ya hesenya wayahna we sok ikhtiar kudu gede hate atuh lalaki sakti siap digesel-gesel alat yang digesel-gesel ieu mah aduh nya padahal itu bedog si Bambrang ieu boga bapana ngahajar boga ka dieu ieu teh siap tekan diceratkeun ya tenagaan sakti sesuai dengan kamu atuh sakti siap cenah neng aduh alhamdulillahirabbil alamin penuh perjuangan tapi yang hasilnya bakal wah eta aya mah deng-deng aduh atos tos bete belah kieu ya kapayunkeun kitu nya sami teu bukan cak atuh nya kitu dibetekeun geuneuh teuing aduh dilagap leueur teu leurnya rada leueur dan nuju lumeh jamai gumeuleuh disebut teh aduh lain gumelis ya ibu nu gumelis mah ya mah jamai mah gumeuleuh jeung mau bejeuna ngeunah ya iya siap ya ayeuna papayun-payun ieu jamena papayun-payun nengna ya papayun-payun mana hoyong seureung kalau yang seureung sapertos kieu ya sakada musikna tah lulumpang jeung haluna eta alat anu sajodo artina teh teu bisa dipisahkeun jika salaki jeung pamajikan lantaran kabayang lamun aya lulumpang na wungkul eueuh halukna nyare kumaha iku nutukna manya dikoel-koel kureungeun nya ayeuna aya halukna teu aya lulumpangna kok mau ditengeunahkeun arek ditutuk-tutukana naon nya jantan ieu mah alat anu sajodo hidup oge geus ngajantuk rami nya geus jadi sajodo omat kudu silih belaan nya silih pikannya mangga ieu panangan katuhu nyepengan halu panangan kiwa nyepengan taarep neng kitu neng cepengan eta lulumpangna lulumpang tah ieu kuduana na ya rada payunana tah kitu ame ageung tanah kitu bade dicontohan heula ku Pak Haji atuh manawi mutuna Sina diajar cengkat sakedik tah gitu tos apal doana kasep doana terus apa kali sanes doa Allahumma barik lana fima rojaktana sanes kadenya terus apa doana terus apa teh acan ya cepengan mikrofon heula dan ibu sahadat teras maut 3 kali mangga kasep sok bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma rojaktana doa naon nu mete bukan teh doa taeun ya nah bacaan anak teh nya janten teu kenging gitu teh doa mangga sok aya mangadeg ditutu sing lembut musik ya sok tutu sing lembut eta mah kumaha sok sarukan sukan sing binga alhamdulillah goblok sadayana ibu leuwih ge kalembutna alhamdulillah ku tuh dengan pun we hantem mohon neng teh ulah cicing wae ieu teh si lulumpang teh kitu sampe ameh langkung